Hiji waktu di Tegala di Afrika aya hiji gajah nuker ngadiglewe lempang ngageyot di Tegalan. Padahal di Tegalan eta teh anu rek diliwatan gajah aya sirem lobana mang juta-juta keur digawe nyieun sayang. Kapan di Tagalan Afrika mah sirem teh nyieun sayangna marucungheul pating gurunuk. Tampolan ku gedena sayang sirem teh aya nu sagede pasir leutik pating garenslok. Di jero eta sayang sirem nu lobana jutaan teh ngarendog baranahan. Jeung lain siga sirem di urang, sirem Afrika mah bentukna ge siga sirem tataman di urang mah. Galak sabab mun geus ngarana mangsana bakal amburadul. Singa, zebra oge teu mangga pulia geus dironom ku sirem eta teh. Ari minangka alat komunikasina antar sirem teh nyaeta antena, opat jiga tanduk. Lamun hiji sirem manggihan kadaharan antenana teang tingarulang mere kode jeung suara. Jauhna alat eta teh bisa ribuan meter. Nya kusabab kitu, mun hiji sirem menang kahakanan, dina waktu babaraha menit, jutaan sirem bisa nambrong hiji satu gede. Umpamana singa nu geus rerempo atawa zebra. Bisa diserang ukur jam-jaman kari tulang talengna wungkul. Ngagehan ajag. Basa gajah ngaliwat ka eta Tegalan teh aya nu nangeunan. Nyaeta si manuk dadali. Manehna teh karunyaeun. Bisi sayang sirem nu keur dijieun teh digele ku gajah. Nya gajah teh di bejaan. Gajah, kade lempang teh ulah noyot ke belah dinya. Sabab sirem keur nyarieun sayang. Bisi katincak karunya. Cek manuk dadali ngabejaan. Wah, naasana teu pira sirem. Katincak ge pejet. Gajah nembalana teh meni sombong pisan. Asa aing gede, asa aing kuat, kanu leutik teh meni tengah hargaan pisan. Kitu de kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sangkan ulah noyot bisi nincak sayang sirem. Teu waro anggur terus we gajah teh ngadigle muru jutaan sirem nu keur parulang anting ngangkutan taneuh ti jero lombang. Na barang anjok kana gundukan imah sirem teh ngan leye-leye we sirem nu aya reuna teh ditincakan atuh ngan wasparaeh we da teu kaburu kabur. Ningali rakyatna rebuan paraeh ditincakan ku gajah. Raja sirem ambeukeun pisan. Gajah ditangtang perang, gajah ditangtang kitu teh lain sadar kana kasalahanana, malakah sombong. Manehna seserian ari sirem nyieun siasat keur perang jeung gajah teh reuwan sirem teh nyieun lombang na jero na salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang dimimitian loba sato sejen nu lalajo perang campuhna antara pasukan sirem jeung gajah teh. Gajah nyuruntul rek ngaliek reuwan sirem nu nantang perang ka gajah. Sirem ngajakeun nantang ti jajalanan anu geus meunang ngagali tea. Atuh ditantang kitu asa dileulewean, gajah teh beuki ambek. Sebrut nyuruntul ka hareup teu tole tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang tea. Ngan gurawil we gajah teh asup kana lombang. Bari ti gurawil kana lombang, gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisaeun hanjat. Sirem geus puguh nempo lawanna ti gebrus teh teu ngengkekeun deui terus we napuk nyarocoan. Teu dibere ampun beuki lila sirem teh beuki loba antukna gajah bubur karahayuan teu kuat ngalawan sirem nu ceuk ukuranna mah sakitu leutikna lain tandingna.